Wilujeng tepandang sereng acara matu dongeng enteng pangbeberat mana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng katunda carios nyambung judulna nyaeta Lodaya Pamalihan. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-18. Para mitra sadaya memang jauh oge imahna Nagahejo. Jadi sorangku karena ngerasa capek, tapi sanajan bari jauh teburung cunuk angang teburung datang. Jauh teburung kasusud anu akhirna nepi ka hiji tempat nu singkur reg inta miheulaan ngaranna. Bukang itu imah si Nagahejo teh mulai cangkal pisitan itu mah nu pasirinana imah anak buahna. Mereka didurak di tangan mangan sing hati-hati sabab anak buahna loba keneh aya welasna urang. Tapi duka teuing kecang ayeuna mah sabab kuring geus aya kana 5 bulan na tengah hiji cek ieu tah nuduhkeun imah Nagahejo. Oh kitu teh katuh. Anjeun cicing ulah ka mana-mana nya. Bisi ningali urut batur anjeun ulah diganggu antep teh. Bisi anjeun beunang pasti kana silakan. Pokona mah anjeun nyumput sing nya cek karna. Gereneng karna babacaan heula dina jero hatena. Ngeundakan maha kawasa sangkan aya dina kasalametan. Sabab rek ngabela anu jadi pamajikan. Nyaan diteang kana kitu nama pikeun karna bener-bener tanggung jawab. Bener-bener belana anu jadi pamajikan sigana teh. Geus teu miris kana pegat pati, geus teu ringrang kana pegat nyawa toh pati jiwa raga. Demi ngabela kaslametan anu jadi pamajikan. Bari can inget anu rek dijorag ku manehna teh sasat pamana pisan ti bapa. Nu katelah Rusdi teh nu ngajadikeun palastra indung karna jadi Lodaya Pamalihan. Harita karna sajeroning keur sulungkar salingker teh para wargi. Mungguh panon mah rumut trinat ngabagi reret. Dilakna teu beda ti mata macan keur ngintip mangsana. Kuliwat karna nguliwat terus ngaraneg di pongpok imah Nagahejo. Ceuli meuni teu sirik ngarancung-rancung we dipake ngadedengekeun di jero imah. Cek pikirna sugad kadenge nu ngomong, tapi weleh jempling nu kadenge lintang di sora pepengeng jeung turais. Tina bakat tingku panasaran ngan kojengkang karena ngalengkah terus cocorowokan. Ngagegero ngaradusni alias si Nagahejo bari ngajanteng hareupeun Gurodong. Rusdi, keluar sia jahanam bangsat. Gerak-gerak ieu hiji wae ieu. Namun bener-bener sia lalaki langit lanang jagat. Kaluan mika butuh ka pamajikan aing, sok geura keluar sia iblis. Kitu basa-basana karna meuni sugal garihal. Bari sakujur awak ngadeg-deg kadurung kupi amarahkeun anu hese ditahan. Puguh sanajan Rusdi kasebut jawara nu geus masagi ku pangarti. Kasipuh ku pangaweruh. Ku elmu, ku ngadenge kieu sora kitu mah sakedapan ngaranyu geus puguh Nyimas Nurbaya mah. Terus ngaroroncon sabab apal kana sora nu jadi salaki. Kasieun jeung tahariwang Nyimas Nurbaya hese dipiceun. Inggis nu jadi salaki cilaka sabab geus nyaho kana kagarangan Rusdi. Jelema anu geus leungit tina dadasar kamanusiaan, nu geus wareg maragatkeun nyawa batur. Tapi ke Rusdi ngaranyugna teh ukur menikan katembus ku nafsu, ngan koreja terus dinangtung tuluy ngarawel bedog, nu dikaitkeun dina paku kojengkang ngalengkah leungeun kencana. Harita teh ngaragamang ngalaan selot panto, sedeng leungeun katuhu geus sayaga ngeukeweuk perah bedog. Totrek selot bilaan, tapi teu kungsi dibuka malah dilesotkeun. Saasal tadi gilak terus ngaliut sabab kadenge sora palupuh ngarekot. Ana bereh Nyimas Nurbaya nangtung terus digentak nyampeurkeun sabab ngarasa curiga Inggis Nyimas Nurbaya ngejat. Ari nyai rek ka mana ha? Cek karna bari ngadeuketan. Teh keluar sabab kuring apa kana sora nu jadi salaki. Teu salaki kuring nyusul, hari-hari tong halangan. Bila ku anjeun rek nyampehan aweun boga salaki? Pamaha Nyimas Nurbaya. Aya maksud direk nepungan karena salakina nu harita masih kene cocorowokan di luar. Bae teu perlu ditepungan. Masing manehna cocorowokan geus sugan nepi ka pegat ngeungrongna. Cicingna nyai di dieu. Pokona nyai aya di dieu jadi hakakang. Mineng kunaon berat kunaon kang resikarna. Manusia teu butunan. Cek terus di bari nyekelan leungeun Nyimas Nurbaya. Kuring teu ngarasa berat ku perkara dunyana. Memang salaki kuring jelema tahapan leutik. Dan kuring lumasa pamajikan manehna. Matak sok lesotkeun ulah ngarawatan pamajikan batur. Kuring teu hayang nganyerikeun kana batin nu salaki. Teu hayang kuring mah. Dicacadan ku anjeun teu. Ku ayeuna kieu ge kuring
rek nebus kadorakaan kuring merek minta dihampura kan jadi salaki terus bisa dikalem ku anjeun di dieu. Wah, tong mikirkeun kana urusan kadorakaan, pikirkeun we kasenangan kabungahan. Da ku akang mah burung terus dikawin sanajan ku salakinya itu dirawatan ge. Kumaha akang nitakan jadi anak pikeun anak buah pikeun ngiwatnya teh netelakeun akang cinta lahir batin dunya akhirat. Lain cinta pupulasan. Tiba heula ge kari-karieuna ku akang kudu dilepaskeun deui. Moal nyai moal ridho akang ngalepaskeun nyai saugis aya dina leungeun akang. Moal bisa seterusna kuring leungeun anjeun tetep kuring mah rek ngahiji jeung jadi salaki bari naoge. Soal kahayang mah teu naon-naon ngalaksana moal bisa nyai. Balik deui kana jadi salaki. Bongan baheula akang rek miharep bener-bener ka nyai kalaka ditolak ku nyai. Tang tuwe akang penasaran. Nah kadenge salaki kuring dicorowokan cek Nimas Nurbaya kadanguin karena ngagerowa di luar. Baiklah didenge teuing. Ku akang mah burung di tepungan batak nyai mah cicing di dieu. Kumaha akang urusan mah. Itu lalaki akang lalaki sarua pada jaru kene. Tamarus di kalang heureuyan bari nyawel gado Nimas Nurbaya. Keplak dengan terus ditepak bari mencereng. Ajalung sah. Akang bari rasa paling pogot. Namun disentakunya itu komo bari pangbaeudeun. Asa beuki ebreh kadohodoyanya ide. Terus si Ganu ngahajakeun ngaheureuyan Nimas Nurbaya. Korejat Nimas Nurbaya ngorejat samalah geus ngadareng rek keluar. Ngan itu kebat sabab terus dirikat nong taklim. Udung Nimas Nurbaya digusur. Terus nyabet tamang sasampayan ku bedog. Dicekel tadi teh reketak panangan sareng sampean Nimas Nurbaya diringkus. Atuh geus kitu mah teu bisa walakaya hate ngageremet gemes bea kadae bari ngarasa hariwang kudu jadi salaki ingis dikoroyok ku anak buah Rusdi. Segeruk Nimas Nurbaya nangis ngajerit malatan langit ngoceak malatan jaga. Tulung Kang, ya abdi dilebetkan tulung. Nimas Nurbaya ngageroan karena puguh kadengena sora pamajikan nyebutkeun tulung. Bari ngagero hate karena ngalenyap. Sini amarah geus ngabubulak ceneng karena luncat ka tepas. Cabron karena najongan panto bari cocorowokan. Udah galuar sia bajingan. Ya aing salahkeun Nurbaya deuleu. Udah sing hayupan aing lamun bener-bener dijaya leber wawanen. Ayo keluar sia jahanam, rabok. Karena awong-awongan sedeng Rusdi menisigan teu pati eungeuh. Kanu nangtang dana laga malah musapa damis Nimas Nurbaya. Rusdi, udah gegebir sia teh. Aing sing hareupan aing si Ablis. Oh, mondong cecileuweungan si anak lasun di aing deuleu. Bari ngabagiakeun babatok sia. Ceuk Rusdi kakara ngomong meuni kasar bari kletrek ngalaan selot panto. Cenah Rusdi kaluar tina kitu sotena. Lain teu wani atawa sieun hayang aya namaha. Sieun aya amahan pikeun si jajalang ngalapati. Harita karena geus siap sadia nunggu kadatangan pilawangan. Itu di Rusdi teu sologoto manehna sanggeus ngalaan selot panto. Terus ngadedengekeun heula bisi karena ngabongohan. Rai panto dibuka celeng luncat muruk karena nukur ngajega di luar. Terus dingaluarkeun sora matak sentar sarta terus bedogna ngolebat rek migas beuheung. Puguh we sakedapan mah karena ngalenyap ngan untung karena teu cileureun kentak ngareudeuh. Pros bedog Rusdi nyamos ukurnya bet angin. Celeng karena luncat ka sisi kilek terus dimalih deui. Breh karena geus sayaga si Ganu nunggu panarajang ti pihak lawan. Panon simusinaran manco ka hari. Hari terus di si Ganu buang aksi. Make muter-muterkeun bedog bari disubat sabetkeun ka sisi kagigir. Bandong jeleumeut si aku nyuk rawun. Sakira lebar keneh makana nyawa geram bantog sia ka ditu mentong jor-jor ka dieu. Rek nganahaon bari naoge make ka dieu. Baraya lain, dulur lain jeung aing. Sok renyingka sia, lanyan nyel picilakaeun. Binde teh geus sia masih geuning bau jari ngao deuleu. Tong bebeuleukeuh sia. Sarua we jeung tak-tak hayang mapakan hulu. Hari gitu deh, batan bisa kapapakan kalau matak cengker dulu. Cek Rusdi ngajejeleh muntuk muyu. Rasa maneh kasahana pun dihina komo nafsuna karena asa beuki ngabubudu. Aing kudu mundur di hareupeun kitu dolongesna. Sadu mungkup harang dempak dulu. Hari aing kudu miris kudu kitu dolongesna mah. Dikira aing datang ka dieu rek ngadon sosor modal. Lain deuleu tapi aing rek ngalaksanakeun tugas aing nyalametkeun jadi pamajikan.
Gede hati si lain. Maki aya niat rek nyalamatkeun jadi pamajikan segala sia lasud. Moal bisa karawatan deui da pamajikan sia mah. Sabab geus sukaeun ka aing. Samala pamajikan sia ngajakan terus rumah tangga jeung aing. Komo kitu pamajikan sia geus ngalaksanakeun sosonoan jeung aing. Nu matak geus bener mantau ka ditu. Ulah nyusul-nyusul awewe nu kasuka. Era atuh kutamtungan. Rusdi para mitra ngahaja ngucapkeun omongan-omongan. Maksudna mah ngaduruk sumanget. Karena maksudna mah para mitra sangkan lemah hatena. Maksudna eta caritaan teh manehna ngabohong. Nuduhkeun majarkeun cenah. Harita teh pamajikan karna geus digadabah ku dirina. Nyata ku Rusdi. Memang para wargi sadaya pikeun karena ucapan-ucapan Rusdi. Basa-basa namah-namah dipanaseun kana hate karna. Make nyebutkeun geus ngalaksanakeun sosonoan dina peuting tadi. Tapi karena saca ngobuk teu percaya ari pamajikan kudu ikhlas nyerengkeun diri ka mulai muhrim. Ngadenge kekecapan kitu ti Rusdi karena geus teu kaampuh ku pi amarahun. Sedang luncat bari ngahormatkeun bedogna rek ngahakan raga Rusdi. Anu keur buang aksi ngulingkeun bedog. Tapi lain ge Rusdi kapala rampong kudu kapalingan reret sakilat ngadoyongkeun awakna. Bari harita bedog para mitra ngulawit kaluhur dipake nadah bedog ti karna. Terang dua bedog abor punyai bijil kembang sing. Rosa-rosana ngabantingkeun bedog hiuk Rusdi nyepak rek ngikat gado. Rengkong karena kesit ngarengkong terus mundur. Sebelum Rusdi teu mere kasempetan pisan ningali nu jadi lawan mundur teh. Dianggap teter harita Rusdi rek nyusul tepus. Tapi karena gitu cilirin terus maju ngayonan jadi lawan. Dua bedog menibut beting kolebat matak paur anu neulu. Dua nana pada rikat pada pelit. Ting belesur ngajaul pada micun pibah yaun rek dituar suku. Bekilila nu tarum begalan pati asa beki rosa. Teu gimir pegat pati teu ringrang pegat nyawa. Itu embung boboleh ieu embung nyerah. Tapi kabedog karena jeung Rusdi kuat rarompang dipake silih tadah serangan. Waktu karena jeung Rusdi keur tarung rongkah aya dua urang lalaki ting kuliwat. Ari meret anu keur tarung si horeng eta dua lalaki teh para mitra. Rung Bang Rubinta jeung si Toib nu ngahaja nyusul karna sabab kabejaan Kumang Bendul jeung ajengan Abdul Soleh yen karna rek nyangan ngiwat Nyimas Nurbaya. Ari gok kasampa karna keur ngayonan ngampihan Nyimas Nurbaya. Para mitra anu mulia, batin Mang Rubinta siga nu surti manehna gentak noe si Toib. Terus mereleng ka tukangeun Imah Rusdi cabrod Mang Rubinta najong panto dapur meuni sakaligus rujan. Bus arasup ka dapur barang ngareret ka jero katingali Nyimas Nurbaya keur teterengeuh hayang leupas tina bincangan. Baregdeg Mang Rubinta jeung si Toib muru ka jero. Toib awas jaga dirinya deket lawangna bisi ngailungah batu narampog tong asa-asa gentak bageakeun eta rangna ku bedognya cek Mang Rubinta paparentah. Teu hese para mitra si Toib ngalugas bedog. Terus nyaling kera dina balik panto bari siap sadianya nyekel bedog. Ari Mang Rubinta harita gentak ngeureut tamang nu dipake ngaringkus Nyimas Nurbaya nepi ka udarna. Mang Binta nuhun teuing Mang ka dieu senjang Toib. Nyimas Nurbaya ngaros bingah taya papadana enggal ngorejat nada. Sami-sami Nyimas kumaha salamet Nyimas? Tema Mang Rubinta. Alhamdulillah Mang. Teu kirang sawios-wios. Kumaha itu tuang raka Nyimas katingali menerongkah kitu nuju jojoh patutunggalan. Geus moona we tuang raka Mang mah. Mang Rubinta manghariwangkeun ka karna. Kumaha atuh nya Mang ali mah kasebat jiwa istri ukur bati eunna we ngurungan mah teu tiasa. Bios Nyimas ulah hariwang-hariwang da mangge moal bari cicingeun. Gantos Mang satekah bolah bari ngabantu ka tuang raka. Teh cali-cali kieu sareng ngajang Toibnya. Ngajang Toib rencangan heula Nyimasnya. Mang rek nulungan jang karna. Mang Rubinta amanat heula ka si Toib. Mang Binta bios abdi mah bade wangsul senjang Toib margi beli mah bilih sieun diri aya rencana si Rusdi. Tangtos abdi cilaka deui. Saur Nyimas Nurbaya aya maksad bade mulih. Mang saya sina mulih we cuma wios disanggung ku abdi. Si Toib mairang. Nyajung atuh. Kabewe Nyimas jalanna sing atos-atosnya. Perkawis tuang raka mah bios ulah dia ngoemutan teuing sing perjantane ka Mang. Pade jang Toib sing hati-hati di jalannya jangnya. Cek Mang Rubinta bari sasaha.
HP ke Nyimas Nurbaya kasih Toib. Keleleda Nyimas Nurbaya jeung si Toib terus keluar. Jalan ke dapur nu pantona nyampak geus muka. Samalah rujan tas di jejak ku Mang Rubinta. Datang keluar Nyimas Nurbaya jeung si Toib ku kurubutan mapai-mapai kebon. Bari teu weleh ngaliukan jalan tukang sabab sieun aya nu nyusul. Ari Mang Rubinta sanggeus Nyimas Nurbaya jeung si Toib baralik teh. Teu ngalobakeun anu dipikir deui ngan cendeung we luncat. Ditepas kaburuan bari bedog molebat rek mapas tak-tak Rusdi. Ugue sekedapan Rusdi ngaranyu sabab teu kanyahoan torojona. Ujug-ujug aya nu nyerang gigireunana. Untung harita Rusdi seukeut reretna bari tabah ning hareupan lawan anu anyar. Terang bedog dipake nadah bedog Mang Rubinta. Cenah Rusdi luncat ngajauhan Mang Rubinta sarta nyarita bari ngajega sedeng panon mah runut rindat ngabagi reret kadua lawan. Saha silaing ha? Bas pulona keur sia ngabongohan segala. Munur sia montong milu ateul kana urusan batur. Disiraga silaing jadi perkedel deuleu. Cek Rusdi untuk nguyup ka Mang Rubinta. Cek begitu ulah milu ateul kana urusan batur sote sia beul. Dewek mah perlu deuleu malah kewajiban dewek bebela pati kanu jadi dunungan. Manasina nu kitu patut ulah tulung tinulungan da puguh jelema jahat pas sama manusia. Presiden munur lah. Keun ayeuna mah bagian mangcep. Urang tumpes jelema model kitu. Mang Rubinta ngareret ka karna nu keur ngahegak sisi kebon. Yeh. Montong janji nganga silai ngabacot euy. Dikira dewek nu katelah si Rusdi alias Naga Hejo. Rek ngajat ning hareupan nu boga tenaga anyar. Cadu munur satungtung haram ngejat satu nyang beas deuleu. Manusia si aki-aki bau lok-lok. Rusdi nu susumar nantang. Mani harusna keur gengerong jelasun. Kitu patut diga nu ngalani Naga Hejo. Sanajan dewek kasebut geus nyedak ka aki-aki ge da moal jadi kupati sia moal ngerang pegat nyawa deuleu. Dikira silaingnya. Bae kitu nu boga wani kana begalan pati teh bangsat. Teh Mang Rubinta. Bari serog ngebrehkeun pasangan di pala Rusdi nyerang ti heula. Ulah Mang bios abdi panasaran keneh. Hayang nyaho nepi ka mana kadijayana manusia kieu patut. Karena nyarek nu maksud Mang Rubinta rek bebela pati. Nyocep cali-cali ke lancep mah. Mangge untupan ngayunan manusia kieu mah. Pokok tos ngaros hariwang we ku tuang garwa. Ari tuang garwa salamet tos aya teu aya di dieu di barengan kujang Toib. Ceuk Mang Rubinta ngabejaan perkara Nyimas Nurbaya geus eueuh ti eta tempat. Tubuh amarah Rusdi tamah ngageduruk teu beda ti seuneu geus rek pareum di banjur deui ku minyak bensin. Korobok Rusdi nyentak bari nyerang. Kurang ajar sia sedan. Samrut Rusdi nyerang bari bedogna teu antepan. Ting hariu kasisi kagigir di barengan ku hate taya kagimir. Sanajan harita ngayonan dua lawan di antara Mang Rubinta jeung Karna, samalah dina gerak-gerikna asa tamah lincah tamah rancing. Reret panona jaringus jeung seukeut naker. Dina ngulinkeun bedogna matak deung deuleueun. Wing tang bedog Rusdi dipake ngabantingan bedog dua lawan. Nepi ka Mang Rubinta meh-mehan kawalahan ku katesitan jadi lawan para wargi sadaya. Bener-bener lain bantrak-bantrakeun nu atah pangalaman dina bab tarung begalan pati. Diserang ti luhur, dihanap oge para mitra. Manis si janu enteng naker dina micin pibah yai. Waktu Rusdi keur tarung ngayonan dua lawan, anak buahna nu dipake andalan ku Rusdi tarurun ti imahna bari teu boga sangkaan. Yen dununganana keur nying hareupan pibah yai Rajapati. Malah tarurun ti imah teh ngadonting barakatak salisirian. Lanjut lah. Waskeun we kupikir tada teuing we nyah-nyeh nyona dunungan urang euy. Kadeuleu kupikir deuleu lah. Eta we ngagulang-gulang pernu demplon. Cek si Buyung nu pat Rusdi. Apa gitu? Ki Guntur can ngartieun kana omongan batur. Urusan ngagulang gaper si dohdoy Nyimas Nurbaya. Makaning sakitu geurisna sakitu demplona. Alah moal teu abis tiis temenan euy ngadahar samangka gitu. Hahaha. Siapa ngarekeun kana buat samangka wae atuh. Make juga mesti segala. Mangsa bodoh masih rek digorogot ge. Da milikna pokona urang mah asa balen we tinu jadi dunungan. Naon balen teh ceuk? Si Buyung mah. Hei, lain mah balagung sia teh nyaho di balen-balen acan. Balen teh persenan. Maka kain urang kaditu minta balen saung hayang geus katedunan ku urang mibanan si dohdoy teh. Urang ban sakitu ripuh naneangan si dohdoy. Dibawa ka dieu pan hasil urang.
tinggal minta bagian we urang mah muncul bahasa pakai nama urang minta honorarium Ki Guntur bari terus tinggal di tenyahuan dunungan anak keur tarung begalan pati ngaso heula ngaso para mitra anu muda sanggeus deukeut kanu dituju nu kira-kira 30 meter deui ka imah rusuh. Ki Guntur ngarandeg hatena kontan ngaranyu. Alah itu dulu sia muyung, deuleu ku lain gulungan urang keur tarung di grup duaan we. Ki Guntur ngabejaan. Waduh we gulungan urang grup duaan. Lajang kilancok. Si gulungan urang bobor karayuan. Cek Ki Buyung teu sabar kentak lalumpatan. Rek nulungan anak sanggeus deukeut teu tatapasi deui. Ki Guntur jeung Ki Buyung meh bareng pada laluncatan ka hareup bari tincoli. Heup tungguk sana. Pokna bari dua bedog Ki Guntur jeung Ki Buyung tinggulilap dina siraheunana. Sanajan bari aya nu serangan ngadadak oge Mang Rubinta jeung Karna. Teleh rikat teleh seukeut panon duanana luplep ngalelepkeun sirah. Da sigana lamun teu rikat mah pasti Mang Rubinta jeung Karna ajal di eta tempat. Jlang Rusdi alias Naga Hejo ngejat ka sisi kalawan nyarita. Tahu syukur euy siling datang euy. Top kadinya sing hareupan ku ilaing hiji sewang. Aya manusia geus bosan incak lemah hayang dikojoran ku batur. Cek Rusdi atohun. Rumeh anak buahna dipake tanggelan tu sarangka datang pada kata Ki Guntur seuri. Pertana ngahampas kadua calon lawan anu geus tarakitaki. Baingan kuring hayang ka dieu we bari saya hakaneun ye. Ieu nu disebut jago lemur pasantren teh. Atuh imah aki-aki 7 mulun. Itu umat bau kena jari ngaon nu cokorna rek rengkot ditulus. Ayeuna ngadon jajangkor ka dieu sia. Atunya nanya Andika hayang kojojor mah tuh di kamari we sampurkeun tah. Si Bangbrang mau burung diberesan duanana. Kojoran ku pakarang atau ku gemburan di lanceuk. Geus urang gintir lah hiji sewang kuing. Si Buyung. Oh bener lah. Tapi urang tuna heula ye. Urang mun heula model jangkrik. Sok simpingan cokorna tuman. Terasa daya. Ngadenge kitu karena nyarita setan sia karena nyentak sorari gelap ngampar atau Ki Guntur nuker babara katakan teh ngadak-ngadak jadi balem dengekeun ku gegebir si lain setan dewek lunta ka ieu tempat lain lantung tamuh laku lain lunta tambah sejak lain kairin ku ciki lain kaseuna ku cileunjang sok komo ngadon sosor kojor deui tapi dewek datang hadir rek numpes manusia biadab samodel cecentrung siang ngerti? Pokna. Budak-budak diajar gede sungut. Terus diajar gede hulu. Makai hatrek numpes ke bangsa singa. Same merek numpes ge hulu sia. Buanana digaras manteng ku dewek. Tema Ki Guntur buking aja jelek. Bandung diajak ngejeblok wae deuleu. Udah recah kadinya buruan. Cek Rusdi teu sabar mere parentah ka Ki Guntur jeung Ki Buyung. Bawahanan atuh aya parentah kitu komo asa dihucukeun sanajan teu diparentah ge geus jadinya. Ari takene Ki Guntur jeung Ki Buyung jelung-jeleng laluncatan nyerang. Sedeng karena jeung Mang Rubinta sigan tarenang. Sanggeus jadi lawan nampeu kilek karena jeung Mang Rubinta sigan badami tinggal legot tinjorelat. Rusdi ngadenge sorang ting araduh hatena kontan bunga ceuk pikirna pasti. Jadi lawan kabunangan sabab Ki Guntur jeung Ki Buyung sakitu garang. Barang diteges-teges si horeng si mana horeng. Geuning anak buahna Ki Guntur. Anak buahna nya Ki Guntur jeung Ki Buyung leungna kaletah ku bedog ti karna jeung ti Mang Rubinta. Berbayi getihna kalaluaran nyerak celakan. Sawatara menit duanana ngarahu tapi nafsuna beuki ngagedir. Teu mikirkeun kana kanyeri. Terus maju deui bari ting corowok ngaluarkeun sora sangka nu jadi lawan raruntan hateuna. Samalah Rusdi ge maju deui sabab beuki ngarasa panas ningali anak buahna kabeunangan. Ki Guntur Ki Buyung jeung Rusdi ku waktu ieu ngayakeun seranganna ka Resi Naker bedog meniblik beting kolenya. Atuh dibere serangan kitu Mang Rubinta jeung Karna rada kawalahan samalah ting raranyung. Mata karita teu bisa malik nyerang saukurna dah bedog ti pihak lawan. Sakapeung Karna nying hareupan dua lawan sakapeung sorangan
kitu deui Mang Rubinta da puguh kasebut jelema duana ngayonan tiluan sakumaha tenang ge akhirna mah karna rada kaseret sabab ngayonan dua urang lawan geus nekat toh pati jigaraga. Harita para mitra sadaya bedog tinga di Aradi. Yuk cabrawat gempuran peureup Rusdi. Kenca asup notong kana dadakarna. Dayagdag karena ngadayagdag tongongna nyarane kana bibi. Malah marada ngaheungu Rusdi merasa suka ngabaraka taksir. Make jeung ngaheungeus sia umat nu jadi ngao. Jago mogok. Wayahna deuleu kudu pasrah ku dewek rek diberesan dabungan sia Humayua kumawali ka kolot. Caca gendor euy. Buyung, sina ngalumrung kuragana tuman. Cek Rusdi marentah ka anak buahna. Bari manehna pangheulana nyerang dituturkeun ku Ki Buyung. Ari Ki Guntur harita keur ijen tarung jeung Mang Rubinta. Siap bedog Rusdi ngalayang hincar beuheung karna. Untung Mang Rubinta bisa nulungan dumeh Ki Guntur kabeunangan jejak di jejak igan. Sabot Ki Guntur keur ngajari jeuk celeng Mang Rubinta luncat ngabanting bedog Rusdi. Siap tang burinyai dua bedog para mitra sadaya ngaburinyai. Bijil kembang sini. Wayana kitu keur karna aya kasempatan pikeun ngejat. Anu rada lega jeung luncat ka dia mencek di boro. Ngan oro kaya Ki Guntur entas kabeunangan diejak igana ku Mang Rubinta. Rikat luncat ngaberi karna. Bareng jeung Ki Buyung harita teh nyarita. Modar sesedan. Ki Guntur ngagorowo kabari bedogna disabatkeun ti tukang. Rek ngahanca pulu. Truk karna aya akal ngarubuhkeun maneh nang kuban. Atuh serangan Ki Guntur gagal deui bae. Sedang Ki Buyung nyerang ti gigi rek digas cangkeng. Kilep karna malit. Sietang bedog Ki Buyung ditadah. Sedang suku karna teu antepan ngajejek kana dada. Dayagdag blak Ki Buyung ti bebeut nang karak bengkang. Korejat karena ngorejat nangtung jeleng luncat tanu rada lega terus taki-taki dibarengan ku panon ngabagi reret kanu jadi lawan. Ngan oro kaya Rusdi teu eleh kesit manehna luncat buru karena bari bedogna ngolebati gigir. Siet sat karejep karena ngerejet leungeunna kaleta ku seuseukut bedog Rusdi berbei getihna kaluar. Para mitra anu mulia, geus kabeunangan kitu makarna rada sungar sengir terus mundur ngajauhan jadi lawan. Tapi Ki Guntur jeung Ki Buyung terus nyerang deui, sedang Rusdi malik ngayonan Mang Rubinta. Bener lamun ditilik atawa dibandingkeun kana urusan dedeg pangadeg mah, Ki Guntur jeung Ki Buyung lain tandingeun karna. Tapi dina wawanen jeung kapinceran mah keur karna ge kawilang cukup, caca kasebut budak murah keneh. Jadi asa pamohalan lamun kana rek babari diala pun jadi lawan. Malah asa bukit toh-tohan komo kitu geus kabeunangan leungeun. Harita teh sigana teh batan mundur kalah kabuki jarang. Sabalikna para mitra Ki Guntur jeung Ki Buyung beuki nafsu terus-terusan nyerang. Bedog menibut bareng jeung gempuran peureup ting hariuk bang barahan. Sedot Ki Buyung ngirimkeun gempuran peureup kenca. Tapi teu dikebatkeun kitu sotenan saolah-olah ngarentagkeun hate nu jadi lawan. Karena ngadoyongkeun awakna kabelah katuhu sieun kabeunangan ku gempuran Ki Buyung. Teu katitenan katuhu nampu. Ki Guntur geus nyuruntul sieplak seseukeut bedog Ki Guntur meneran pisan kuna kana tak-tak karna kuat ka kadawang. Tetih mucur geus puguh tina leungeun jarak celaka. Sakitu deui geus dua kali kabeunangan. Batan ngejat mah kalah ngababi buta. Panasaran hayang males babakuna mah ka Rusdi. Hayang ngulangkeun ka nyeri tina perkara nu jadi pamajikan di ieu. Wayana pikiran karna keur ngayonan Ki Guntur jeung Ki Buyung. Make luncat ngadeuketan Rusdi nukur tarung jeung Mang Rubinta. Sedang Rusdi teu merosea ka karna sabab keur silih jajal jeung Mang Rubinta. Sakiceup kareret Rusdi mundur kaseret ku Mang Rubinta. Atuh karna aya kasempatan teu beda ti ucing disampeurkeun ku beuri. Ngan keplas palabah puguleungeun dipapas ku bedog. Nepikan dagingna jeung kulitna nyenglen mata kalinu nu didinya para mitra. Rusdi kakara radang urangan kagaranganna malah muringis nahan kanyeri. Tapi sanajan balgis cacad manehna maksakeun maneh malikan nyabat bedogna. Nu teu emis deui congo bedog ngagaris kana pipi karna. Tuludu ku ayeuna karna ngarasa ripuh. Geus 3 kali kabeunangan, bajuna geus pinuh ku getih. Tina pijulang leungeun tina tak-tak jeung tina beungut samalah harita karna unur-unuran. Dina nyebetkeun bedog ge hayang males kan jadi lawan. Teu puguh sasaran kamana kolewengna kawantu geus teu puguh rarasaan. Ningali kaayaan kitu para wargi Mang Rubinta Mang Hariwangku. Kentak manehna
loncat menyang lingin Karna. Asisi Cep, cek Mang Rubinta nyelametkeun Karna. Wah, untung ngejat si anak lasun. Lain rek ngalah nyawa sia imah deuleu. Ya, cek Rusdi asa buki gemes. Wah, montong ke kota kanu geus ribut teh sia bangsat. Edan sia. Ayo jeung dewek ieu geura sing hareupan ka dewek kutiluan. Dewek mah mundur sia kagok kutiluan mah kerahkeun anak buah sia kabeh. Sinang ngalawan aing geuleuh. Aing mah kagok ngalawan oge kat ngalawan tiluan mah. Cek Rubinta bari awong-awongan nantang ngahalangan karena nuker singar sengir ngararasakeun ka nyeri. Omongan Mang Rubinta ngan saukur siasa. Maksud jeung tujuan awak deui sangkan para mitra karena bisa katulungan. Aya keneh teh aki-aki bentengok teh. Meniar gede genggerung make kuku buka yang diayonan kutiluan segala. Ya aki-aki bentengok. Montong ditulungan umat kitu mah keun sinangan tepi ka jeung karna. Tulungan ge artina komo bari panjang umur. Mulai paedahna pamajikan lagi teu sudieun ngarawatan. Pangkuan penting ge pamajikan lagi sumerah nyareunkeun kapuasan hate ka dewek. Kalawan keukeuh teu hayang terus dikawin ku dewek. Bising teu percaya pek tanya ku ilahi pamajikanana. Lamun ada diangkat sumpah mah sabab geus rumasa nyareunkeun diri ka dewek. Matakeun antap sina kojor di dieu. Cek Rusdi ngabasakeun batak nambah-nambah pinaksieun hate babaku nama ka Karna. Cacar kadinya laki aki bentongok teh euy. Pokna dimarentah ka Ki Guntur jeung Ki Buyung. Teu hararese Ki Guntur jeung Ki Buyung ting seureudeuh deui. Samalah Rusdi milu nyerang rek ngahancap Mang Rubinta nu keur sorangan bedog para mitra. Titilu jurusan meribut beting kole bating kole nyai kasorot ku cahaya batara surya nu geus manceran. Cileng Mang Rubinta tamah cinceng diancam kutiluan meni jaringas nakar dina gerakan cepet nakar lir kilat. Nepi kalawan anu tiluan ngerasa lieur. Wingkang tilu bedog bareng ditadah dua dina siraheunana. Mang Rubinta malas nyerang bedog nang lebat nyasar ti handap. Rek nyacar bolang suku tilu lawan. Ngan orok kaya Rusdi, Ki Guntur jeung Ki Buyung rarikat ngajaraul tinju ralit dina siraheunana. Dasar Mang Rubinta kudu salamet bari teu ngalobakeun miceun tanaga. Waktu keur ngayonan tilu urang lawan teh kadenge sora nu ting corowok bari maruru kanu keur tarung. Si horeng si mana horeng para santri aya kana genepan dibarengan ku Aki Jantra jeung Rahmat lanceukna Karna. Maranehna ngahaja nyusul Mang Rubinta. Bareng harita Mang Rubinta keur dihurup ku tilu. Direungeuh kitu Karna ngarasa gede hate. Komo ningali Rahmat lanceukna jeung Aki Jantra bari dibarengan ku para santri genepan. Geus semua buah urut lawana arajal kabeh. Korobok Aki Jantra mere komando ka pangiringna para santri nu pada marawap bawa karang bedog. Maju euy serang, cek Aki Jantra. Geus deuketna keur kanu keur tarung. Sakedapan mah keur Rusdi siga teu pati eungeuh. Kanu ting corowok sabab timuruna ka anak buahna. Sok pada anu rek naruruna ka manehna Ki Guntur mah awaseun gero ngabejan ka Rusdi jeung ka si Buyung. Awas Buyung itu baturna ka dari euy, cek Ki Guntur. Ngabejan ka karage Rusdi ngalieur geus diserang manten ku genepan. Pungguh Rusdi jeung anak buahna duaan ngaranyu. Sanajan di ayonan ge da pungguh kutiluan akhirna ngarasa geumpeur. Sedeng Rahmat jeung Aki Jantra gentak maruru Karna nu keur ngalungsar deukeut sisi kebon. Ku ajana kitu keur Rusdi jeung Ki Guntur katut Ki Buyung leungit di temah wadi kasebut jago teh. Hari diserang ku genepan mah jeleng laluncatan teu beda ti beunceuk dijebring terus ting beretak lalumpatan. Korowok Mang Rubinta awong-awongan. Montong ngarenjat sia bangsat. Pokna bari rek mudang urut menjadi lawan ngan teu kebat sabab Karna nyare. Bisi Mang Rubinta cilaka dikoroyok deui ku anak buahna Rusdi. Lah keun bae Mang tong diberi dan kege mah burung tepung deui. Oh montong sia Rubinta nama ieu buru-buru balalik euy. Karunya pasi kujang bising teu kaburu jubalan teh ku dewek. Ongko Nyimas Nurbaya geus aya di imah jeung si Toib, cek Aki Jantra nyare. Saya dirorompok pun ngejoteki karena ngareret ka Aki Jantra. Geus aya di imah pamajikan ilaing mah kalawan salamet, temal Aki Jantra. Terus saya dirorompok matu. Cek hate Karna mereta tanda tanya nya henteunya Nyimas pamajikanana geus ikhlas ngorbankeun dirina ka Rusdi. Lamun nya teh mah Nyimas Nurbaya beunang dirina ku ngaran Rusdi
geus moal henteu batin karena ngarasa nyeri. Mana raga cacan, mana pamajikan gunang digadabah ku nu lain muhrimna. Tapi saja jalan sajeroning diparayang ku santri teh terus ngalamun. Komo kitu karena geus ngadenge bejati inta. Urut anak buahna Rusdi nunuduhkeun tempat nyaritakeun yen Rusdi baheula kungsi mikahayang ka Nyi Mas Nurbaya. Waktu keur sakola keneh samalah rek dilamar pisan ngan harita Nyi Mas Nurbaya nolak. Nepi ka akhirna karena ngagerendeng jero dadana bari dipayang ku para santri opatan. Lamunnya teh Nurbaya geus ikhlas sumrah diri. Kanu lain muhrimna geus kabilang nyimpang tina dasar agama. Sedeng manehna dihenteu ge turunan alim ulama bari saeutik gedena sok ngalakonan ibadah. Nya diri aing ngalaman nyeri lahir batin. Mana raga geus cacat ngabelaan manehna. Mana nu jadi pamajikan ka asup manggil cakeum. Kaduhung aing mah kedai kawin ka Nurbaya. Nya namun sarupa kitu mah anjeun dosa Nurbaya. Samara bisa panjang anjeun rumah tangga jeung akang. Kitu ceuk gentes hate batin karna. Make jeung ngalimba sagala ras kana pernasiban diri. Ti leutik can seueuh ngalaman senang hate. Ayeuna rajin geus boga pamajikan kitu buktina. Netes semplek nincak semplak. Tekuhan teu dasar dadalan jalma. Anu tunggara masok aya-aya bae dodoja kana dirina sangkan ngarasula pikiran anu disebut aral subaha. Harita Nyi Mas Nurbaya sadatang ka imah teh timbul tegeunah hate. Tegeunah cicing samarampa samar pola. Ras inget kanu jadi salaki sok ingis pinangih jeung kacilakaan. Sabab ngayonan jelema gararang anu dadasar di kamanusaan. Geus kacipta we kupikir satu nyerina tepung jeung anu jadi salaki saukur-ukur layona. Mah teu jadi pering gering ngalang layung kalaleban kudu jadi salaki nepi ka perlayana. Wayana sawangan kadinya koloyong Nyi Mas Nurbaya ditepas ngoloyong ka jero. Bari panon beuleus ku Cimata. Gek Nyi Mas Nurbaya calik dina kursi meni bangun anu teu nangang taya tangan pangawasan. Gusti Nu Maha Agung, mugi Gusti masihan lindungan ka pun lanceuk. Mugi ditebihkeun tina pancabahya, mugi aya dina kasalametan. Cek gentes manah Nyi Mas Nurbaya. Cisocana beuki kerep murubut kana lahunan. Pok nini kacem nutunggon didinya nyarita. Nyaritaan Nyi Mas Nurbaya menilirih naker. Bari manehna ge ari dina batin mah kabawa sedih. Parantos nyai anak king anu geulis jungjunan ini ulah diang wali teuing manah ucu. Ulah diang ge salempang jalaran bae di barujeng kumurang kali heuti san pasantren. Malisi aki jeung Jang Rahmat ge ngili ngabujeng da sapiraku aki bade ngantep tos kantenan Jang Rahmat maka sabatrakana tantos kana bebelana kanu janten rai. Nu moito sing tenang heula geulis. Mimi bade dianggo tenang kumaha. Tetep we kamalang sareng kahariwang mah ngancik dina ati abdi. Encan teu malang nage jojo kanu janten caroge. Mangka ningkang karna sakitu bageurna. Sakitu belana ka abdi. Ugi kaluas narohkeun pati ngayonan jalma nu gararang. Jelema nu malarat. Kuda dasar agama sareng kamanusaan. Baler Nyi Mas Nurbaya tetep ngaraos hariwang para mitra. Kanu janten caroge. Laras Nyi Mas mami diemotkeun kadinya nama teu lepat pisan saha nu teu hariwang, saha nu teu melang kanu janten garwa, kanu janten caroge. Mung sanggem nini ulah dianggo emutan teuing anggureunna reda ka Allah supados aya dina rahmat panang tayungan Allah. Asapiraku kasebat jalmi leres bari ieu komo incu nini ngabelaan Nyi Mas ari kedah cilaka madatang tos. Gusti Allah moal cueut kanu hideung moal ponteng kanu koneng Nyi Mas moal nangeuy ti bongkokna. Tema nini kacem teu suda-suda mepelingan. Nini mugi-mugi we tukang karna aya dina panang tayungan Allah ngartosna. Mugi aya dina kasalametan kitu deui Mang Rudinta. Saur Nyi Mas Nurbaya rada sadar tapi sadarna ukur sememenitan. Geus gebeg deui manahna ngagebeg terus dumdum. Kahariwang jeung kamelang kanu janten caroge sesah dipiceun. Nini mah tos gaduh kayakinan tangtos si kujang teh tiasa mulih deui Nyi Mas. Nini kacem nuluykeun deui caritaanana. Anu tadi tiga anu ngabeberah kana hate Nyi Mas Nurbaya. Sabab katingalina ku nini kacem tetep pamulu Nyi Mas Nurbaya alun wae. Tangtos ari kana mulih nama nini mung duka kumaha buktosna jalaran hati abdi mah.
ting sarablaku kieu walau Nyimas Nurbaya. nah kumaha kitu Nyimas Nini Kacem ngareret tuluy neuteuk sekut kana rarai Nyimas Nurbaya. benten serekna hati abdi tita tadi ting sarablaku kieu Walau Nyimas Nurbaya biasana upami teu raraos hate masok ngajantenkeun hiji pirasat awon ini sambungna deui sapertos nu boga kayakinan. lah palias teuing Nyimas sakitu ti dieu nu nyusul aya kana 7 jalmi mangkani murang kali santri keur meujeunna beulak kesenteng sangeup hari paos teh manuju buta tulang buta daging teu acan di ditu aya kiwinta asa piraku jalmi 3 bade kuat ngayonan 8 jalmi mah Cek Nini Kacem tetep manehna mah boga kayakinan yen karna bari salam. Ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, harita atuh para wargi sadaya Nyimas Nurbaya tuluy nyarita deui. kieu nini ari kedah-kedah teh disanggemkeun sanes ngaraos hariwang ku perkara pun lanceuk sieun cilaka da abdi ge percanten ka Mang Rubinta sokomo ayeuna dibujeng deui ku Aki sareng ku Kang Rahmat kali murang kali santri nu aya kana genepanana abdi manu dianggo ka hariwang teh ku eta we inggis kangkarna kagungan sangkian teu kantenan ka abdi. Kagungan sangkian teu kantenan kumaha Nyimas? Nini Kacem can ngarti. Mun wiraha eta abdi aya sawengi di ditu jeung si Juri Jarian, jalaran abdi mah rumaos. Nyimas Nurbaya teu kebat anggur segeruk nangis. Nini Kacem ngerasa kaget gancang tumanya. Rumaos kumaha Nyimas? Rumaos eta nini rumaos kumaha Nyimas? Pok saurkeun ka nini nah digunasi ka aku si gerbelna. Nini Kacemnya sedak tumanya. Sedang Nyimas Nurbaya ngawaler ku umur puguh Nini Kacem ngaranyu, Gusti nu Maha Agung. Nini Kacem beuki leuwas. Tapi sanajan bari jeung kitu Nini Kacem teu aya pikiran rek laer bibir kanu sejet. Sokomo kakarna ingis namah-namah picilakaeun. Malah Nini Kacem mere pepeling sangka Nyimas Nurbaya. Ulah nawiskeun anjeun meunang kamusibatan digunasi ka kahormatanana. Teu kungsi sawatara menit waktu Nini Kacem jeung Nyimas Nurbaya keur tinggal ulang paduduaan di tengah imah. Burutak nu dipikahi wang teh datang. Numpang heulana ungah Mamang Rubinta jeung Aki Jantra. Dituturkeun ku Karna dipayang ku barudak santri opatan. Puguh Nyimas Nurbaya ngaranjung enggal muru teras naros bari lawah riwih nangis matak namah-namah ngageungkeurkeun hate. Ya Allah Gusti Maha Agung. Kang Karna kunaon ieu salira menira reksa kieu akan? Ki kumaha atuh salaki abdi ki? Saur Nyimas Nurbaya. Ari Nini Kacem gentak nyokot anggal ti kamarna. Bari Cipanon rambas basok dituna di tengah imah dina samak nu geus ngagelar di dinya. Tos Nyimas teu kedah ditangisan da teu repot, gege insyaallah moal burung sae deui, cek Mang Rubinta. Ngagedean manah ka Nyimas Nurbaya. Beda karena dikadengkeun di tengah imah pada ngarariung ku puluhan urang. Gek Nyimas Nurbaya calit dijieun Karna. Kang Karna, ya abdi Kang, emut teu Kang. Saur Nyimas Nurbaya bari ngusapan sirah Karna salakina. Nu ditanya saukur ngareret ku juru panon, semuna rada baeud siga nu nganungka keuheul, tapi teu lila po Karna nyarita. Nyimas, kunaon make ceurik sagala tong make diceurik-ceurikan da akang mah panjang keneh elingan. Inget keneh kanu Maha Kawasa, ceuk hate Karna terus ngabalieu. Harita tatangana pada jul-jol ngalalayad kitu di awewe. Ngadonting puringis sabab ngarasa paur ningali pakaian Karna jibrug ku getih. Ukur memenitan tatangana nu ngalayad teh geus baralik deui sewang-sewangan. Wajalintang ti Aki Jantra, Mang Rubinta, si Toib jeung Inta. Urut anak buah Narusdi alias Sinaga Hejo nu geus jang direk terus ulun ku mabula ka Karna. Atuh kaya di imah meuni sepi jempling siga eueuh jelemahan. Harita Aki Jantra keur ngajian cai. Dina gelas disanghareupan ku tiluan. Sedeng Nyimas Nurbaya sajeroni ngareretan Karna teh gawena geger nyeman wae. Duka keur babacaan duka rek ngomong siga nu hesepo atawa beulat nyaritakeunana ongkoh ngarasa hariwang ku menjadi salaki. Teu dilaret Karna ngareret ka Nyimas Nurbaya tuluy neuteuk bangun antep.
geus kitu pokarna nyarita sakitu keur aya nyeri oge sigan teu dirasa. Mas, lamun ditingali ku syariat mah bener akang ngarasa ripu. Awak asa teu puguh rasa keuninana. Lamun geus mangalaman remek satulang sangi, bororah kahayang nyarita. Tapi kulantaran akang panasaran hayang nyaho kana jujutan Nyimas liwat ku jelema jahat. Kumaha jujutanana? Pok geura caritakeun ka akang ngarah akang teu jadi angen-angen. Ceuk karna atuh nu aya pada Olohok teu sangka karna sakitu ripuhna make daek nyarita. Da batur mah tong boroninga raga ruksak caracad setapak bedog. Cacak dibere jangar ge geus hoream ngomong-ngomong acan, tapi karna make tumanya segala. Kawitna mawangsul ti ditu we maksad bade mapakeun akang nuju lalanong. Mung harita akang teu tiasa meuli jalan diwagel aku nu ngalanongan. Di setengahing jalan waktos abdi nuju mapah sareng Mang Rubinta, kali Mang Benul anu megat kudu apa megat dugi kaderna harita Mang Rubinta jojo patutunggalan. Ari Mang Benul ngahalangan abdi waktos Mang Rubinta nuju ngayonan anu saurang, abdi dikenyang saurang deui teras digusur. Teu terang rencana anu nuju tarung sareng Mang Rubinta lumpat nuturkeun menyenak abdi dugi kadongkap ka hiji bumi nenggang. Nyabi teras dikerem harita teh di eta tempat. Sadinten sawengi sang ayeuna baler Nyimas Nurbaya sawajarna. Eta dikeremna teh di kamar tau di tengah imah. Di lebet kamar aya maturan dikeremna. Kantenan aya mah awewe eta lalaki nu maturanana karna talete. Direncangan ku pamegah usaha mun aku anu kuno dijoragu akang tadi. Para Nyimas Nurbaya maksudnya mah di baturan kurus di alias Nagahejo. Ngalampah ke naon wae nu maturan Nyimas di kamar teh? Tanya karena beuki papanjangan. Nyimas Nurbaya ngaranjung aya pertanyaan kitu. Rai bebeure harita teh para mitra raraina sambubeureuh. Teu ngalampah ke naon-naon Kang? Nyimas Nurbaya mungkir sabab ku sieun teh asa mustahil. Kasebut aya nu ngerem bari ditungguan ku nu ngeremna make teu ngalampahkeun naon-naon acan. Pasti nu ngerem Nyimas aya tujuan anu geus dikandung dina batin. Pokoke caritakeun ka akang, da akang ge nuarek ngayakeun tindakan naon-naon ka Nyimas. Ceuk karna geus boga kapastian sorangan yen jadi pamajikan diguna sika kurus. Sedang Nyimas Nurbaya harita teu sasaura naon-naon ngan segeruk nangis. Atuh ku sakitu keur batin karna beuki nyoko. Tiburuna malah manusia jen ge sarua boga tiburu anu sarua jeung sarasa jeung karna. Geus puguh nini kacemah sabab geus meunang Rusiah ti Nyimas Nurbaya. Tapi boleh teu daek Rusiah ka sasaha oge. Nyaeta ku sieun teh aku jang karna inggis-inggis nambah pinapsu. Para mitra kaum dangu. Tapi teu sakumaha lila karna nyarita deui. Lamun dipikir ku salancar masa jauh tina ukuran anggang tina gamaran. Samalah keur diri akang mah teu hayang teu perlu sudon kasing saha oge komo ieu kan jadi pamajikan. Tapi kulantaran Nyimas ditanya kitu ngawaler ku ceurik, jadi akhirna mah akang ngarasa hanyakal. Teu sangka Nyimas nepi ka luas sumerah diri kanu lain muhrim. Boro akang bebela pati satekah pola sakuat tanaga, cohagna mah akang ngarohkeun pati demi kaselamatan Nyimas. Tapi buktina kitu. Kang, hapunten lahir batin sanes abdi nu ngahaja sumerah diri. Batin mah abdi jumerit teu ridho lahir batin, mun abdi mah teu tiasa kumaha. Saros-sarosana ge tanaga istri. Abdi dipaksa kalayan diancam bade ditelasa. Ampun, ganti rumaos abdi malangkung sumerah kitu bae. Henteu Kang, henteu. Nyimas Nurbaya na mesa sauran di barungku nangis. Aku ngaraya beuki ngaranjung teu sangka Nyimas Nurbaya cilaka ku kajahatan ngaran Rusdi alias Nagahejo. Wak Rahmat ngerasa ngageter kaeuneurekeun ku geterna amarah. Ari ku kitu teh mah saorana kasebut kanu jadi adi. Sautik kedena ke Rahmat ngerasa nyeri ngerasa teu geunah menjadi adi boga pamajikan bunang dicat sampah ku lain muhrim. Bari geus nyieun katalengesan kana raga nu jadi adi. Jadi masih dipaksanya karena nanya bari neuteut. Terus Kang abdi dipaksa kalayan diancam bari ditelasa. Sanes abdi ngahaja nyerenkeun diri sorangan. Ampun paralun Kang. Balar Nyimas Nurbaya keukeuh nyebatkeun dipaksa kalawan diancam ku Rusdi. Nyimas nyaan ke akang ngarasa teu sangka satung tunggu. Sugan teh Nyimas derek pengku horeng teh tega ngancurkeun batin akang. Dalam Nyimas
nyana pikireun mah Nyimas. Geus we tadi akang teh palastra babarengan jeung akang. Moal-moal beureun kanjerian akang katurun katutu. Lamun Nyimas teguh mah teu beunang kupaksaan meureun. Apre ukur nyeri raga wungkul moal nyeri tembus kana bati. Tapi sakituna deui akang ridho lahir batin leuwih hade teruskeun we. Jeung anu ngibat Nyimas, akang ngorek nayakeun tina kanaon-naon. Manaki geus milik diri akang. Cekarna jelas nama rek megatkeun Duriat jeung Nyimas Nurbaya. Puguh para mitra, pongboroning Nyimas Nurbaya sok sanajan nu sejen ge ngaranjung ku kekecapan karna. Maksud agang teh kumaha, Kang? Nyimas Nurbaya teh acan ngartieun kana maksudna karna carogen. Nah, maksud akang mah urang sewang-sewangan dewe kalawan insyaallah isu pagetu. Sugan akang kaburu jag-jag rek diduhus ka ama jeung ka ibu. Tema karena boga pamadegan rek pipisahan jeung Nyimas Nurbaya. Mun kitu mah akang teh mun teu aya hampurana pisan tega ikhlas bibilasan bade nebihan abdi. Kalepatan sakitu dugi ka teu kersana hampura pisan ka abdi. Padahal salesna abdi teh sanes sengaja nyerenkeun diri ka sanes muhun. Nanging alatan abdi dipegat ku dua jalmi di setengah jalan. Langsung ngalayad akang, mali saksina ge aya di antawisna Mang Rubinta sareng Mang Bendur. Pamikitu mah abdi mah teu aya di rompok teh nyalira. Mahaja ngadongkapan nu sanes nami abdi. Nampi kana kalepatan sangem paripaosna bade cacag di walang-walang disuksik di kunyit-kunyit ge. Abdi mah ridho lillahi ta'ala. Abdi mah pasrah lahir batin, sedang mah abdi dipaksa kalaya diancam, bade ditelasan. Mani harita abdi ngayakeun perlawanan sateka polah nanging da. Puguh sakiat ngagetan lagi istri, panginten ku akang ge kamaklum. Saur Nyimas Nurbaya teu kiat ngabendung bedahna si Cosa. Akhirna segeruk Nyimas Nurbaya nangis malih nyuuh kana lahunan Nini Kacem. Nu harita Nini Kacem inghak-inghakan ceui. Wayahna wae nyai lain akang tega ikhlas bibilasan manaki geus takdir urang duaan. Nyana atuh Nyimas make keukeuh hayang boga salaki ka diri akang. Kapan bare toga akang geus nembrak sakieu buktina kasebut ilmah dulu. Jelema eueuh kaboga. Cekarna manehna sajeroning nyarita teh mungguh cimata manyalangkeun. Sedang sejen saurang ge eueuh anu milu cumarita pisan malah ting haroru. Kitu deui Aki Jantra jongjon ngubaran karna. Aya gen rek milu cumarita sok sieun dianggap salah. Nu mata kajeun jarempe we kabeh. Dijempling dirga angkat tinca. Nyimas Nurbaya tetep nangis. Teu lila dereg-deg lebet ka kamar bluk nyuuh kana bantal. Satengah ngabubutkeun anjeun teras midangdang. Nyaan lamu ditilih kana kitu namah karna asa jauh tina semu anggang tina rupa. Boga sifat gulat batu. Carek aya niat rek pipisahan teu beunang dihalangan. Mun geus teu mikirkeun kana waruga masih keneh aya nu karasa. Isukna terus sebalik ka panganyerkan tadi tayalian ka imahna Aki Jantra. Dicaritaan ge ku Nini Kacem para mitra jeung ku Aki Jantra keukeuh we teu beunang dicaritaan. Tetep boga pamadegan hayang papisah jeung Nyimas Nurbaya. Ongkohan ku karna dicaritakeun nya Nyimas Nurbaya baheula kungsi hahadean jeung ngaran Rusdi. Sakumaha bejati Intan waina terus milu nyeruruk jeung tarna. Atuh geus aya katerangan kitu mah Nini Kacem jeung Aki Jantra teu nyarita deui. Ari Nyimas Nurbaya sanggeus diserengkeun kanu janten Ibu Ramana. Lari karna geus balik ka Aki Jantra ngaros nurimana. Lamun kongang mah hayang jumerit maratan langit ngocak maratan mega. Teu nyangka para mitra baris kitu kajantenana boga rasa ancur burantakan. Ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, harita Nyimas Nurbaya para mitra sadaya ngerentos jero hateun. Kan karna aya kutu sangki teuing nya asa jauh tina ukuran, asa anggang tina gamaran. Sugan teh teu boga sifat gurat batu eueuh pisan ti limangan. Tetep anya nyangka ka abdi mangircakeun, padahal abdi mah aya nu ngiwa teh. Tapi ka dikeremna ku ngaran Rusdi tina alatan tas ngalongok anjeun. Nanakan abdi bener-bener mikanya ka akang bari aya saksina Mang Rubinta jeung Mang Benur. Sokomo lamun eueuh saksina bahwa diri abdi disiksa ulah-ulah nyawa abdi diparagatu. Gusti Maha Agung sugan teh moal kieu jadina.
Kedah kumaha atuh Gusti, abdi ngakalanana supados kangkarna sadar deui. Sebut Nyimas Nurbaya nangis beuki lami karaosna ku batin Nyimas Nurbaya asa beuki nyeri. Hampir sapoe jeput Nyimas Nurbaya teu kararaban sangu saremeh-remeh acan. Sigana lap kana barangna tuang hilap nu digugulung lintang ti kasedi sareng kapeuli. Dipegatkeun duriat dadak-dadakan. Waktu Nyimas Nurbaya nuju nangis torojo saurang awewe tengah tubuh nyampeurkeun. Si horeng eta wewe barayana mangrubinta. Katalah Nabi Suri geus tilu poe maturan Nyimas Nurbaya. Samalah rek jadi lanyang saterusna. Sabab Nyimas Nurbaya teu kagungan rencang pisan. Aya oge ibu ramana teu kersa mulih ka ibu ramana jalaran tos kagungan diri keluarga. Nyimas tos ucu anu geulis samaheun bibi ulah teras-terasan ngumar wae citangis ucu. Yo sing sabar we geulis. Barali kumaha manaki ge parantos takdir Nyimas kedah ditabikeun ku tuang caroge. Bila tuang angguran gelis mangkaling teh anjing katingal ku bibi tacan tuang pisan. Mau bumi janten panyawat. Sok geura tuang heula itu tuh. Tos bisa dijikeun ku bibi, beri beuteung ge geura. Cek Surni. Bangunnya akhirna kerekan jadi gunung bari jek dieu pinggir Nyimas Nurbaya. Bibi lah can hayang. Walar Nyimas Nurbaya bari nyusutan Cisoca. Nuhun paminumutkeun kana teu acan palai mah Nyimas. Nangis ke kumaha janten panyawat sanggeum bibi jeung sakadi kelebetan heula ucu. Sok ena ulah ngosongan patuangan mangkaning teh anjing teu acan katinggal barang tuang naon-naon. Surni meukeun. Atuh akhirna mah Nyimas Nurbaya kapaksa ngadudu. Kaloyong ka kamar makan teras tuang kitu diukur 2-3 sendok. Ari bisurni harita ka tukang deui. Bibi Nyimas Nurbaya nyaurang. Tah? Sok bisurni gancang nyampeurkeun. Tadi api kesal naon Nyimas? Sami dulu kali ini. Karena tuang teh meuli sakedik-sakedik teh ngatu Nyimas. Bisurni para mitra ngareret kanit kana tilas alas. Tidak tuh ngerasa bi. Para Nyimas Nurbaya noloyong deui keluar ti kamar makan. Teras lebet ka kamarna, jek calik sisirannya. Pasemon tetep semu alun, siga langit nu angkeun ku pihujan. Kanyeri kapeuli hese dibang balerkeunana. Tuang sangu asa kata ngaleueut asa tuak bari kalain bobodohan. Wengi kirang kulem siang seueur luhlah panjang sawangan. Ari ku kitu teh mah pantes Nyimas Nurbaya bade sedih tingkir. Nungun ge sasat nu anu agung kasono pegat sacara dadak-dadakan. Ari tabi surni lanyang anu tas meresan tilas tuang Nyimas Nurbaya teras ngoloyong ka tengah imah. Ret ngareret kalawan kamar katingali Nyimas Nurbaya. Menuju calik sisirangan. Bus bisurni asup ka kamar nyampeurkeun. Jek dieu pinggir Nyimas Nurbaya. Turun bisurni itu bosan-bosan mepeling. Lantaran inggis Nyimas Nurbaya jadi baluas emutanana. Nyimas sang bibi mah ulah seueur teh ingeuh emutan teuing geulis. Margi teu kinten awona wami seueur ngangluh matak ngajengkeun bibit panyawat. Engkena bilih berak Nyimas teu damang kapan sahan ngaraoskeunana. Saya nama atos we bebaskeun amengan anggur supados kasesah janten ical. Wios bibi kersa nyarengan nama. Bisa dibebaskeun kumaha atuh dabi kan nyeri kapeulih mah teu karasa ku diri batu. Yak we ku diri ku bibi pikir. Satu nyerina satu peurihna deui abdi. Keur gede ruriat rumah tangga anyar keneh ditinggalkeun ku jadi salaki. Saleuhur ditinggalkeun ku jalan pondok umur. Ukur nyeri peurih saharita. Cuma ditinggalkeun ku sacara kitu bae. Peda abdi aya kasalahan kitu anu maksudna mah dicaritakeun ka mari teh ka bibi. Namun kitu abdi ini tinitan sorangan terus kumawani ngalayanan lalaki saja. Tah kakara abdi narima kana kasalahan. Sadar masing abdi rek disebut lemah teu waras oge. Tapi lenyepan ku bibi sah teu nyerina geura. Walau Nyimas Nurbaya sesah di pepelingan. Leres ari ku kitu teh mah teu Nyimas nanging ari sangem bibi mah ulah diemutan teuing jaran tos kitu jantenna. Tos janten milik saliranya ini. Margi kasebat jalmi sadaya ukur kagungan kapala ari tos ditakdirkeun ku Maha Kawasa mah teu tiasa kumaha Nyimas. Apan tadi gaya paripaos jodoh pati bagja cilaka. Pokona mah eta mah rusiah pangeran. Jadi jodoh ieu ibarat japati. Ai japati mun ibarat pati. Wios ulah diange alal subaha, ulah diange pondok pangharepan.
jalaran Nyimas manom kene boa ieu teh cocobi bari kasih gerahaan nya kitu kasebat jalmi masuk aya bae cocobina Nyimas ai cocobi eta dongkapna teh teu kacacah teu kamena oge sok aya cocobi tah ieu ge urang kedah sabar kedah tabah teh Nyimas cek bisurni geus dikitukeun manjak Nyimas Nurbaya teu sasauraheun malah melengut nutus sakumaha lila kadenge sora nu azan hawar-hawar bari ngareret kaluar tina janela horeng geus maghrib harita teh atuh gancang bisurni kaluar ti kamar tuluy ngahurungkeun lampu ari Nyimas Nurbaya ngoloyong ka zaman sareng waktos